Dayana para wargi anu alhamdulillah parantos tiasa sumping dina ieu. Singkuring pasa di kijayan alitin. Singkuring di ieu kapapancenan amanah perkawis manuskrip anu aya di Tatar Sunda. Tapi singkuring bade mintonkeun anu tebih kapengker. Anu satu acan manuskrip anu aya di ayeuna, aksara-aksara anu satu acan aya di ayeuna. Tapi ieu sawias kalau bahasa Sunda tapi meninggal urang. Habil. Campur Kang Diki mana? Mangga urang-urang campur, urang mixing atuh gitu mah nya. Nah, pan singkuring tadi biar mempersingkat waktu soalnya. Singkuring mah terus terang we can biasa mempersingkat waktu. Sadinten masih 24 jam. Nah, ayeuna urang jalan-jalan we antar waktu ayeuna mah kitu tah. Urang maluruh ka zaman anu kapungkur pisan. Sateacan aksara-aksara anu aya tiasa urang tingali ka aksara asal, ka aksara awalna. Tah, kukituna urang kedah uih deui ka lembur urang. Wangsul deui ka lembur urang kapungkur, lemburia. Janten urang uih deui ka zaman urang anu kapungkur pisan nya eta lemburia. Kumaha Ibu? Bade nganggo halo-halo ngarah atra gitu. Nah, janten tadi simkuring nyebatkeun samprazan. Samprazan teh hartosna ieu. Eta teh sami sareng assalamualaikum. Samprazan. Anu teras robi janten sampurasun. Tah, eta aksarana di luhur. Eta aksara lemurian namina teh. Aksara anu sateacan aya aksara. Panginten para wargi sadayana, saderek anu aya di Tatar Sunda, parantos ngadangu perkawis yen anu namina paradaban teh kawit nama ti urang. Tah kukituna simkuring ana urang hiji-hiji urang taluntik. Da kumargi urang Sudama gaduh 4. Nalusur, naluntik, nalar sareng nalipak. Janten pami nalusur urang salusur heula ka mana ieu teh? Asalna teh, awalna teh. Sanadna teh kumaha kitu tah. Terus ditaluntik. Satos disalusur teh ditaluntik, diteliti, gitulah bahasa ayeuna mah diteliti. Taduikeun ka mana ieu teh gitu tah. Sareng kumaha? Terus jiga kumaha? Tah satos kitu nalar urang anu disadap. Nalar urang anu bakal meta. Tah kukituna tapi ulah maksakeun. Upami maksakeun bakal janten teu pararuguh. Kumargi kitu disebat kedah nalipak, sing nalipak maneh, sing tahu diri, cik atuh ulah nyanyahoanan gitu tah. Lamun teu terang teh ulah maksa-maksa. Tah eta mah seueur anu asal we gitu tah. Janten we bangsa urang teh beuki ka dieu sanes beuki rongkah, beuki aheng, sanes beuki maju. Tapi kakah beuki mundur geuningan. Bangsa deungeun anu lalebet ka urang. Anu ngacak-ngacak bangsa urang, anu ngaguna sika. Beukeun ka urang teh liang di mana-mana. Tah kumaha upami karuhun-karuhun urang ningali sapatos kieu ayeuna urang teh kitu tah. Jiga nama ngociak maratan langit, ngajerit maratan jagat. Tah, kitu ayeuna teras ieu walerana teh. Tah ieu seratana, rampiaga. Anu ayeuna janten rampes. Tah, luhur urang mah, karuhun urang mah, atau bahasa deungeun mah investor urang mah. Ngaduakeun teh tarangan anu dipayuneuna wungkul. Tapi duikeun ka sadaya dimensi, duikeun jin-jin oge, sanes dina deui camplar. Duikeun ka sadaya dimensi ge didoakeun ku luhur urang mah, ku karuhun-karuhun urang mah. Mangga didoakeun
silih ngadoakeun. Silih asa, silih asih, silih asuh. Nah, tapi ayeuna teh beuki ka dieu teh beuki dical eta teh. Kal silih bebeutkeun ayeuna mah. Di kalangan para panaluntik oge anu mah sok silih ngabebeutkeun. Nu bener. Tah nu karar itu anu matak janten mararisah teh. Anu janten matak acak-acakan teh. Teras ta ieu aksara lembur ya. Aksara lembur orang anu asal teh ieu. Anu sadakan aksara-aksara nu sanes, aksara ieu anu minangkana janten pupunjul. Aksara ieu anu janten aksara-aksara anu sanes. Namina aksara lemuria. Aksara ieu anu tekan diuninga ku para ahli teh. Kumargi aksara itu nyumput, disalindungkeun ku karuhun-karuhun anu bade nyalametkeunana. Tapi aksara itu tos robih kemana-mana. Janten sagala rupi aksara-aksara anu ayeuna tiasa di aos ku urang sadayana. Tah. Ieu gunung sadahurip teh anu saurna piramida. Sim kuring enak kapapancenan amanah jantan Dewan Pengarah kanggo ekskavasi Gunung Padang sama sanes ekskavasi. Tapi panaluntikan sareng panalusuran. Jantan teu aya anu bongkar-bongkaran teh teu aya gitu. Kedahna gitunya kedahna. Tapi kumargi aya hiji dua anu kedah di sakedik dikorek gitu nya wayahna.